jalma anu owah saprak cicing di kota dangdanan manika cida pupukna dikiriting siga buntut hayam rintit kongkorong tilas kogok anting sagede tatakan ngageboy loba teuing ulin jeung koboy ayeuna anakna satengah losin bari jencan pernah kawin mun ditalungting si horeng tukang ulin di diskotik atuh kuku wae diskotik teh tempat ulin kajajaden padahal baheula mah geuning sakitu nyantrina tara telah ka masjid ngalakonan 5 waktu nah ari ayeuna mani jadi kitu patut jadi amurasut bari ngajual nu nyumput manika cida pupukna dikiriting siga buntut hayam rintit kongkorong tilas koko anting sagede tatakan lempang ngageboy loba teuing ulin jeung koboy ayeuna anakna satengah losin bari jencan pernah kawin talungting si horeng tukang ulin di diskotik atuh kuku wae diskotik teh tempat ulin kajajaden padahal baheula mah geuning sakitu nyantrina tara telat ka masjid ngalakonan 5 waktu nah ari ayeuna mani jadi kitu patut jadi amurasut bari ngajual nu nyumput resi kita sopan dagang dan saja natunya lah makan ketu patut nyar filosofen we Di langit bulan
Kalau bulan bisa ngomong, Oh ya, dia jujur tak akan bohong. Seperti anjing melolong, tiap hari ku teriak namamu.